asal nawaro pokok-pokok na jalma nu disebut apik teh aslul waroi tarkul haromi, bisa ninggalkeun paharaman, bisa ninggalkeun nu diharamkeun ku Allah, wa ma haramallahu, setiap perkara nu diharamkeun ku Allah teh urang bisa ngajauhan. Ta eta teh termasuk jalma nu disebut waro, termasuk jalma nu disebut apik. Lain ngan saukur migawe anu dititah wungkul ku Allah teh, migawe parentah Allah, tapi kudu bisa ngajauhan larangan Allah. Da aya bahasa orang Sunda mah STMJ, salat terus maksiat jalan. Mampu ngalaksanakeun salat, mampu ngaji tapi maksiat ge teu ditinggalkeun. Tanu kitu lain disebut waro jalma nu kitu teh, lain disebut apik. Dan nu disebut apik mah mampu ninggalkeun maksiat, ngeureuyeuh kana taat. Da eta disebut apik mah. Gitu. Jadi moal aya kata STMJ we. Warosul karomi pitarkil ma'asi, sedengkeun pokok utama ayana kamulyaan ti Allah, nu jadi pokok utama menang kamulyaan ti Allah mah dina urang nalika ninggalkeun maksiat. Tah dina nalika ninggalkeun maksiat didinya berbenturan jeung hawa nafsu. Berarti otomatis urang menang dina merangan hawa nafsu. Tah eta kamulyaan Allah mah dina nalika urang bisa menang dina merangan hawa nafsu, ninggalkeun maksiat anu ku urang dipikaresep jeung dipikahayang gitu. Luar biasa nate. Mantak mudah-mudahan we urang dibere sifat waro ku Allah.